Ceuk ninina kabayan ulah heueus beurang teuing eueuh pisan gawe sia mah ngalatutut atuh da ari nyatu mah kudu jeung lauk ceuk si kabayan. Kamana ngalana ceuk ninina kaditu ka sawah ranca nu loba mah sok di sawah nu meunang ngarawu. Lewas si kabayan leumpang ka sawah nu meunang ngagaru di dinya katembong tututna loba lantaran caina heherang jadi katembong kabeh. Tututna pating goletak tapi barang ditegas ku si kabayan katembong kalangkang langit dina cai. Manehna ngarasa lawang nu leuh sawah sakitna jerona. Padahal mah teu aya sajengkal acan, siga jero soteh kalangkah langit. Ceuk si kabayan dina jero pikiranna, ambu-ambu ieu sawah jero kabina-bina caina. Kumaha dialar eta tutut teh, lamun nepi ka beunang aing era teuing ku nini, tapi eta tutut teh sok dialaan ku jelema. Ah dek dileugeutan bae ku aing. Geus kitu mah si kabayan ngaleos ngaleungit. Barang geus meunang dibeulitkeun kana nyere dijijirkeun ku awi panjang sabab pikirna dek di kajauhan bae ngala tututna moal deukeut-deukeut sieun ti kecebur. Si kabayan ngadekul ngalewugutan tutut meh sapoe jeput tapi teu aya bebeunanganna. Ngan ukur hiji dua bae, kitu oge lain beunang ku leugeut beunang soteh lantaran ku kebener bae. Tutut keur calangap tapokna katempelan ku leungeut tuluy nyakop jadi beunang. Lamun teu kitu mah luput moal beunang pisan sabari ari di jero cai mah eta leugeut teh teu daekeun napel. Komo deui tutut mah da aya leuleueuran di imah ku nini di dagoan geus ngalas salam sareh jeung koneng keur ngasakan tutut. Lantaran ableung bae tuluy disusulan ku nini ka sawah. Kasampak si kabayan keur ngaleugeutan tutut ceuk ninina. "Makabayan ngalatutut dileugeutan?" ceuk si kabayan. "Kumaha da sieun ti kecebur deuleu atuh sakitu jerona nepi ka tembong langit." Ninina keheuleun si kabayan disuntrungkeun brus ancrup ka sawah ceuk si kabayan. "Hehehe eul da deueut."